itu matak pimpinan engke jaga di akhirat orang-orang juhud teh nyaeta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan beunghar loba sagala eueuh nu ngelehkeun kabeungharan Nabi Sulaiman nepi ka ayeuna oge nepikeun ka kiamat ge mulai nu ngelehkeun karena kabeungharan Nabi Sulaiman. Tapi anjeunna juhud henteu cinta dunia, cintana ka Allah wungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujen tepang deui di udara. Urang lajengkeun hansa darasan minah husniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Makana sareng aya saha Sayyidi Abul Mawahib. Sayyidi Abul Mawahib Asyadiliyu rahimahullahu ta'ala eta yaqulu ngadawuh ieu Sayyidi. Al ibadatu ari ibadah ma mahabbati dunya sarta cinta dunia eta suglu qalbin pagawean hate katungkulna hate wa ta'ibu jawariha jeung kaheseanana pirang-pirang anggota badan. Fahia mangka ari ibadah ma mahabbati dunya wa in kasurat sanajan seueur ya ibadah eta qalilatun saeutik. Wa inna ma hiya jeung pasina ari ibadah eta kasiratun seueur fi wahmi sahibiha dina sangkaanana jalma anu ngabogaan ibadah. Wa hiya jeung ari ibadah eta suratun rupa atawa gambar bila ruhin kalawan daya ruhan. Wa asbahun jeung pirang-pirang ciptaan kholiyatun anu kosong goiru haliyatin anu teu aya tingkah. Walihada jeung karana ieu madkur taro ningali anjeun kasiron ka jalmi seueur min arbabi dunya tina pirang-pirang jalmi anu ngagaduhan dunya yasumuna halna parwasa ieu arbabud dunya kabeh kasiron barina seueur wa yusalluna jeung pada salat ieu arbabud dunya kasiron barina seueur wa yahijjuna jeung munggah haji ieu arbabud dunya kasiron barina seueur wala esa sareng teu aya eta lahum tetep pikeun ieu arbabud dunya naon nuruz zuhadi cahayana pirang-pirang jalma anu juhud. Wala halawatul ibadati jeung teu aya amisna manisna ibadah. Wa haqiqatu zuhdi jeung ari hakikatna zuhud di dunya eta huwa ari zuhud eta tarkul maili tinggal condong ilaiha kana dunya bil mahabbati kalawan mika cinta. La bi khuluwil yadi lain kalawan kosongna tangan mina dunya tina dunya. Bi adaminah syari'i karana henteu aya nyegahna syara ani tijarati tina dagang wan amalil hiropi jeung tina pagawean pirang-pirang tukang gawe. Wala qaila sareng teu aya anu ngucap eta maujud bidzalika kalawan itu dunia. Wa inna madaraja jeung pastina munggah naik saha jumhur sahabati jumhurna para sahabat wa tabi'ina jeung tabi'in kabeh ala huluwil yadi kana kosongna tangan mina dunya tina dunya liak tadia supaya anut bihim ka sahabat jeung tabi'in kabeh saha al mahjubuna jalma anu dihijab kabeh an musyahadatil akabiri tina ningali pirang-pirang gegedeen. Walidalika mangka karana itu liak tadia ada haru ngadohirkeun ieu sahabat jeung tabiin kabeh lahum ka mahjubun az-zuhda kana juhud di dunya bihulu wilyadi kalawan kosongna tangan wa nahahum jeung nyegah ngalarang
ya sahabat jeung tabiin kabeh ka mahjubun anit tabasuti tina jejembaran di dunia aupan karena mikasieun alaihim ka mahjubun kabeh aya dahulu kana yen asup mahjubun kabeh bi mahabbatiha dina mika cinta dunia. Jadi palayah taduna maka henteu nampa pituduh ieu si mahjubun kabeh pada dalika dina sabadana itu duhul lil huruji pikeun kaluar an hubbiha tina mika cinta dunia wa mujahamati sareng dedesekan pasedek-sedek gitu alaiha kana dunia. Fa innal kamilina mangka sanyana jalma anu sampurna kabeh eta la yusgiluhum henteu nungkulkeun ka kamilin anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala naon syaun hiji perkara fil kaunaini dina perkara anu wujud dua eta dunia jeung akhirat bihilafil qasirina kalawan perbeda jalma anu lalawara kabeh asalim mangka nyalametkeun anjeun ya akhi ya dulur kaula likuliman kasaban-saban jalma tarohu anu ningali anjeun ka eta eman mutajammilan barina ngaginding bistiabi kalawan pirang-pirang pakaian minal qaumi ti kaum ila in khifta angin lamun mikasieun anjeun ala atbaihi ka pirang-pirang pengikutna eman ayat mauhu kana yen nuturkeun si atba kabeh ka si iman maal jahli barina bodoh bi maqsidihi kalawan tujuanna eman palaka mangkawenang ka anjeun naon antan hahu yen nyegah anjeun ka eta eman andalika tina itu mutajamilan bisyab aupan karena sieun ala talamidatihi ka pirang-pirang santrina is iman au ta'ammarhu atawa marentah anjeun ka si iman bi ayakula ku sacara ngucap eman lahum ka atba kabeh latak tadu ulah nurutan maraneh kabeh bi ka kaula fi husnil malabisi dina alusna pirang-pirang pakaian wal manakihi jeung pirang-pirang pertikahan wal marokibi jeung pirang-pirang kendaraan tunggangan kendaraan ayeuna fa inna hada maka sanyana ieu husnil malabis kitu eta laesan taya ieu hada eta lakum tetep pikeun aranjeun kabeh al ana dina waktu ayeuna hada ari ieu madkur eta in wujida lamun dipendakan lamun aya gitu hartosna naon dalika itu tajamul min malin halalin tina harta nu halal waila jeung lamun henteu min malin halalin ngapal ingkaru makari ingkar ala dalika syaihi ka eta syekh eta wajibun wajib paham mangka kedah maham anjeun umalayah pa saterasna henteu samar naon ana zahidina sanyana jalma anu juhud kabeh eta mah jahaduh henteu juhud ieu jahidin kabeh hakikatan dina hakikatna illa fima angin dina perkara lam yuqassam anu henteu bisa dibagikeun ieu mah wa amama jeung anapan ari perkara kusima anu bisa dibagikeun ieu mah lahum ka jahidin kabeh eta palayasihum mangka teu sah li ahadin kahiji jalma naon ajudu juhud fihi dina ma kusima di ayat rukahu ku sacara ninggalkeun ya si ahad kana eta ma makusima wa ina mazhulu jeung pasina ari juhud fihi dina makusima eta yakunu aya ieu juhud eta bitarkil maili kalawan ninggalkeun condong ilahi kana makusima adatan cek adat bihai sulaya bokholu kira-kira henteu koret ieu jalma bihi kalawan makusima an mustahiqihi ti jalma anu ngahang kana makusima wala yastagilu jeung henteu katungkul ieu si jalma
bihi kalawan makusima an rabbihi jauh ti pangeranna jalma. Fa'lam maka kedah terang anjeun dalika kana itu madgur ya akhi dulur kuring. Wa kana Sayyidi Abul Mawahib Asyadili, kaayaan Sayyidi Abul Mawahib Asyadili rahimahullahu taala eta ngadawuh al ibadatu ma mahabbati dunya, ari ibadah bari cinta dunia eta teh pagawean hate anu riweuh jeung kasulitan pirang-pirang anggota tubuh. Hatina kah capek nawe wungkul gitu, nya capek anggota nya capek hate gitu, ari masih keneh cinta dunia mah. Jadi pahia wa in kasurat qailatun gitu, eta ibadah bari posisina mencintai dunia sanajan loba tetep we saeutik nilaina mah. Jadi wa inna mahya kasiratun pastina eta ibadah dihitung loba teh pi wahmi sahibina dina sangkaan jalma anu ngalaksanakeun ibadah padahal hakikatna mah saeutik gitu. Jadi wahya suratun bila ruhin sarojeng eta ibadah teh hiji rupa, hiji gambar atau hiji bentuk anu ruhan. Itu jadi henteu berarti henteu bermakna. Wasbahun kholiyatun jeung sakadar ciptaan hayalan-hayalan gitu anu kosong itu henteu aya tingkah gitu. Nah jadi walih hada jeung karana ieu nu geus dicaritakeun anjeun ningali kasiron min arbabi dunya loba pisan yaitu jalma-jalma anu mencintai dunia ya sumuna paruasa tadi teh ya Senin Kemis dilakonan gitu, puasa Nabi Dawud dilaksanakeun, ayamil bid dilaksanakeun, yusuna kasiron salat loba wah mang pirang-pirang rakaat 100 rakaat 1000 rakaat, munggah haji bolak-balik unggal tahun ka Mekah munggah haji itu walai salahum nuru jihad tapi teu aya cahaya jihad ti maranehanana wala halawatul ibadah jeung teu aya manisna ibadah. Wa haqiqatu zuhdi ari hakikatna zuhud dina dunya eta teh huwa tarkul mail, tinggal condong, tinggal resep kana dunya, jadi henteu resep kana dunya bil mahabbah. Labi hulul yadi lain teu bogana naon tina dunya. Gitu. Lain teu bogana naon maksud zuhud teh. Jadi hatena gitu, henteu condong kana dunya. Gitu. Jadi dunya teh dina leungeun lain dina hate gitu. Ya ada minah hisari karena tenyegahna sahara tina tijaroh jual beli atawa boga pagawean keahlian tuluy dijual gitu tah teu ngalangan tenyegah sahara ge. Jadi silahkan itu ngagaduhan dunia pakaya anu seueur nu berlimpah ruah itu ngan di tangan sebatas dina leungeun ulah dina hate gitu. Jadi aya dina leungeun mah lamun aya nu butuheun tinggal gebrobikeun, tapi kan lamun dina hate mah hese nyokotna oge itu nyaah lebar jeung sajabana gitu. Mantak tinggal condong gitu, juhud teh tinggal condong hate karena urusan duniawi. Lain hartina teu bogana naon. Gitu. Bagus keneh nu loba sagala, tapi henteu dina hate na leungeun we. Itu mantak pimpinan engke jaga di akhirat orang-orang juhud teh nyaeta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan beunghar. Loba sagala eueuh nu ngelehkeun ka beungharan Nabi Sulaiman nepi ka ayeuna oge nepikeun ka kiamat ge mulai nu ngeleh karena ka beungharan Nabi Sulaiman, tapi anjeunna juhud gitu, henteu cinta dunia, cintana ka Allah wungkul. Dari nu teu bogana naon bari jeung juhud mah seolah-olah teu kaci gitu, seolah-olah gitu. Pantes we eta mah da teu bogana naon gitu. Pangna juhud ge teu bogana naon. Dalam muka sagala mah teuing buat yang lebih parah gitu, hayo we kana pongdut jeung sajabana gitu. Wala qaila bidalik jeung teu aya nu ngucapkeun gitu. Kana yen ari juhud teh teu boga dunya, kana ari yen juhud teh teu bogana naon. Teu aya nu ngadausah urang oge. Wa inna madaraja jumhur sahabat tah pastina munggah naik darajat jumhurna para sahabat jeung tabiin itu ala hulul yadi kana kosongna leungeun tina dunya
Tagening para sahabat cenah teu ngagaduhan naon-naon kalau lobaanana berarti meureun juhud teh heueuh kitu lain kitu pangna para sahabat henteu seueur anu gaduh teh liuk tadabihim itu al mahjubuna sub liak tadabihim liak tadia gitu liak tadia bihim mahjubuna supaya nuturkeun nurutan itu ka para sahabat ka para tabiin itu jalma nu dihijam kabeh tina ningali akabir gegeden para sahabat urang gitu. Jadi palidalika mangka kulantaran gitu supaya nuturkeun anu di mahjub. Jadi ngadohirkeun para sahabat teh ka urang saarea kana juhud dina dunya teh bihulu wiliyadi ku kosongna leungeun gitu jeung nyargah para sahabat para tabiin ka urang kabeh tina jejembaran dina urusan dunia. Haufan alaihim aya dahulu fi mahabbatiha. Karena sieun itu urang sarea asup dina mahabbah ka dunia. Tangke di mana geus asup mahabbah kana dunia, cinta dunia jadi palayah taduna. Gitu. Moal bisa menang pituduh ke sabada asup teh. Moal menang pituduh tina kaluar tina cinta dunia, hese hartina. Gitu. Dedesekan kaluar tina cinta dunia. Nah, sakitu lawi hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.